Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes muga rahayu sagung dumadi. Salam Pancasila. Sugri pamirsa sadaya kumaha daramang sarehat sadayana. Alhamdulillah muga sing sarehat sing sarae makmur meuli rezeki tebih belai amin. Salajengna urang teraskeun wae saya aya guaran cerita manawi aya manfaatna. Tujar dina bukan kiwari nyaeta carita nu aya pakuat pakaitna sareng Embah Priok Jakarta. Tabe pun ampun paralun moal lengkap ukur salancar. Biasana carita dongeng mah masalah klasik nostalgia, tapi ieu mah kawilang penting urgensi mun diliwat-liwat Jakarta jigana bisa tilolep sanajan diwangun tanggulan beton oge. Jadi Mbah Priok ieu cek dongeng mah lain Habib tapi pituin karuhun ti tanah urang. Ngan sok aya kuburan anyar jadi eta dianggap kolot padahal lain. Jadi sebenarnya dongeng pertisna kula teh nyaho. Ngan aya carita saeutik ti pengalaman kula tapi pun waktu kula bujangan kungsi ulin ke daerah Bogor. Geus lila kira-kira 20 duwi ka 30 tahun. Nu di sejarah ngalaperkah hayang boga kasab anu hade. Lumayan rada hese nyar gawe anu mupakat jeung kuliahna mah. Ngitung ongkos pas-pasan nya kula nyiar we nu deukeut ti dinya. Dituduhkeun ka makam Mbah Uyu Terbo di wilayah eta. Asup kula ka makam atau ka makom. Samena kakuncen heula. Daerahna sepi. Harang mujarah kadinya. Tempatna dihapit ku dua pabrik. Gus umum leuweung atawa tegalan dijual jadi area industri. Jadi we makam karuhun kacepit ku pabrik. Isukna kula turun mulang deui ka tempat awal. Tempat kula ngendong di daerah Bogor. Lemburna poho deui anggaplah kula ngendong di baraya jauh. Nya kula menang dongeng yen Mbah Uyu Terbo teh karuhun nu punjul gentur tatapanna mun sejen tatapa di gunung di guha simbah mah tatapanna di basisir di laut utamana laut Jakarta. Duka zaman mana kalahiran mana mun tatapa sok make wujud hewan suku opat cenah tapi pun anggaplah wujud buaya. Tatapa di Tanjung Priok, tatapa di luar Batang, muntas di tatapa di hiji pulau tengah laut. Dugi ka badan adui jika agar-agar saking lilana tatapa muluhan duka ratusan tahun. Bagaimana beda jeung wali ayeuna mungkin make ilmu wali buhun tilem timbul nujang alam kalebetna golongan wali-wali alam anu ngageugeuh nanggeui hiji daerah sangkan ajeg tapi pun mungkin korimah juga Abah Ahmad Panani nya aya nu mendakan patapakan tatapana ieu dianggap karamat sangat. Contohna di Tanjung Priok oge di luar Batang jeung aya kuburan anyar deh padahal asli nama taya kuburan model patapaan Syekh Kuro di Pulau Bata Karawang emang aslina taya kuburan. Aya kuburan eta anyar dihitung murid-muridna kacaturkeun geus babaraha belas tahun ti wangke harita kula geus boga keluarga ngontrak di imah petakan ngarah murah keduana ngarah deukeut jeung tempat gawe. Alhamdulillah aya gawe bari jeung leutikan oge di eta lembur aya kokolot lembur nyantri jeung gaul someah pisan kitu oge keluargana samiah rapekan. Ayeuna dina pusaka-pusaka baheula moya disepuh ieu. Sawareh zaman Pandawa 5. Beujeng tara-katara ngurus barang atau jimat. Jimat datang seul balik kajeun. Tara sasajen tara moal menyan. Estu nyantri. Si horeng kayaan ieu teh pikeun ngimbangan kawibawaan anak-anakna nu jadi ustad oge kiai. Boga pesantren. Jadi sepuh lembur ieu teu nembongkeun boga ilmu. Dina hiji waktu
sering gering, tipes cenah cek dokter mah. Carita kakula waktu di Longokan teh, yen lumayan capek, sering dibawa ngaronda ku para karuhun. Nyarita kakula yen loba jalma-jalma veteran tentara-tentara heubeuh sarusah. Imahna digalusur dijual jadi pusat perbelanjaan. Tengah hiding aya aki-aki nu boga bintang jasa ge sami digusur. Ceuk aki-aki teh, "Jang, saksian kumaneh. Keisukan pageto pagawe desa dibaragi motor merenang bantuan mobil desa. Sakedeung deui bantuan-bantuan ka desa bakal loba. Kula nanya naon sababna panganan desa bakal loba hujan bantuan." Ieu jawabna teh, "Perihalna sederhana. Munu protes nu daremo golongan mahasiswa atau waliana mah masih kawilang enteng, tapi upama bapak tani geus ngadat, geus demo negara pasti ripuh. Sangkan tenang kirim heula bantuan. Tah geus kitu ngeureuyeuh beban keuangan negara dialihkeun ka rakyat, minyak naik, listrik naik, pajak naik. Ieu moal karasa da rakyat di lembur geus merenang bantuan." Kitu ceuk eta sepuh. Ayeuna mah tos almarhumnya. Kaduana ripuh kiwari para karuhun nyaeta Mbah Priok keur ngambek imahna rek dibuburak. Omatnya ieu kejadian geus lila. Kula ukur nyaritakeun deui, jadi lain cek kula. Cenah ku pemerintah rek digusur, Mbah Priok ngancam rek ngalepkeun Jakarta. Jadi kumaha bah eta teh? Bisa dicegah teu cek kula teh. Oh bisa nu nyegah Jang, wali mana bae teu bisa nyegah da eta mah hak Abah Priok. Ngan dilemu ku para wali teh kieu. Sumangga wae Abah ngan same Abah ngamuk turunkeun heula bantuan biaya keur proyek irigasi Jakarta. Kaduana keur korban banjir nya disatujuan. Jadi mun geus beres sistem kanal Jakarta jigana kakara aya tindakan ti Mbah Priok jigana ieu mah. Sebenarnya mah plot keur proyek irigasi ti zaman pajajaran keneh geus aya. Kitu oge zaman Walanda ngan kiwari loba diurug, loba diarug ku para semah nyaung-nyaung di Ragasi, di sekitar Ragasi, Daragang. Wallahu alam ieu mah carita baheula. Mun ais pangampih teu surti kana lakon ieu pasti bakal olok biaya. Loba proyek nu teu ngahiding bangsa wali, bangsa dangyang. Proyek-proyek kurang berkah. Intina mah urang Jakarta kudu ngahormat ka lakon Mbah Buyut Rebo atau Mbah Priok. Tanahna cenah tanah keraton, lain tanah Pemda, lain tanah pemerintah daerah. Bener makomna di dinya, ngan teu jelas kuburan atau liana. Ieu sebagai nu ngageugeuh nanggeuh palih dinya. Mun gunung diaping ku maung, basisir diaping ku buaya. Laut dijaga naga. Beli langsung sahur bae carek kula minta hampura tabe pun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.